Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. Sadaqallahul azim. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Nugumati, ngaping rakyat sing taliti, Pak Camat nu dipihormat, Pak Dan Ramil anu adil, Pak Kapolsek nu teu pasek, Pak Lurah nu langka gawe salah ka rakyat loba sodako, Pak RW nu teu pati resep ka awewe, Pak RT nu perlente ngaping rakyat sing taliti, daleuleutikan oge RT wakilna Jokowi, seluruh panitia naon eta teh. Alhamdulillah nuhun. Siap. Mang Dono siap, Mang Dono mere pedang ka aing. Heeh. Nya geus siap. Jadi Mang Dono nu tos sadar nuhun Mang Dono. Ade euy lah aing. Siap, atuh Cibatu mah pan tiba lagi tukang bedog. Ku aing pake mencit sampi. Nuhun Mang Dono. Forum Komunikasi Pemuda Cibatu. Uing mah dongeng Cibatu itu zaman Breto, zaman Fir'aun make kolor, zaman budak keneh, kuring pesna dionang, zaman umur genep tahun baheula can araya maneh nu dihareup macan masih di alam ruh keneh di ditu. Kuring geus ngaji ka dieu ajengan cilik baheula. Sarua si Mang Dono bieu. Mere oleh-oleh nate peso belati segala rupa baheula kerja di pramuka meni gagah ka pramuka teh mawa peso belati ti Cibatu tah ayeuna karek naik geus dibere pedog ku Mang Dono gitu encan ke ti Wiro bus Miftah palsu. Ibu-ibu, bapak-bapak, dawuh Allah nu tadi dibacakeun pembukaan, sanyana Allah mika resep kabi kacida mika resep make kacida yuhibbu kacida mika resep ka jalma-jalma nu berjuang dina jalan Allah teh merapatkan barisan teu aing-aingan guyub seperti bangunan nu antara satu sama lain saling menguatkan. Jadi Allah mah resep teh kan guyub leuit kanu patembayan, resepna kanu paguyuban, resep kanu ngahiji babarengan. Allah mah membenci perpecahan teh. Bahkan Allah dadawu dina Al-Qur'an ngabu kudu ngahiji ulah patembayan. Wala tafarraqu. Mata Forum Komunikasi Pemuda Cibatu teh ieu teh keur ngalaksanakeun parentah Allah. Dijieun kumpulan riungan mengahiji pemuda Cibatu teh make organisasi, nabeut kudu make organisasi sabab ya di tahdina agama mah boro-boro pemuda sa Cibatu jelema duaan oge kudu anu mimpin saurang. Jadi eta geus Quran jeung nyunah ieu teh.
betak doakan kurang Forum Komunikasi Pemuda Cibatu teh sing jadi organisasi kepemudaan di Cibatu nu bisa ngahimpun semua potensi orang Cibatu terutama nu budak ngorana supaya makalangan dina kahadean bisa anu can kabung mudah-mudahan ngagabung ngahiji ka Forum Komunikasi Pemuda Cibatu nuges gabung tampilkan kebaikan-kebaikan temongkeun prestasi-prestasi contohan temongkeun teu kudu loba ngomong lah praktekeun we ayeuna mah tampolong kaleng belut di talian tong ngomong ganeng belut di talian jadi ayeuna mah ketua pemuda tong loba teuing programna 2-3 asal booming programna daripada ngocoblak program loba tapi eueuh nu jadi hiji acan. Salah siji program penting ieu nyeun tablik akbar tuh pan capek gawena ge kapake ya. Ya bahalodo make drone tugas ngapung ka luhur. Pak Bupati, Pak Wakil sumping, padahal Pak Bupati kudu ka Cikidang, tapi daekeun dibenyeng ka dieu. Alhamdulillah jujun gering-gering oge datang mucek jelema mah keur gering uing teh ieu teh doakeun sing cager datang ka dieu pan ieu teh menang capek ieu teh wah kikieuan atuh segala rupa capena teh nya tanaga nya duit nya pikiran da make biaya kikieuan teh tuh ajengan teu make biaya mah mal jadi mang yaya ge pipilueun ieu teh boro-boro biaya na mang yaya ge pipilueun mun Pak Bupati kikieuan teh Pak Wakil atuh pan eta duit wungkul pan ieu teh iya make panggung lagi kuat ke gaya kia make non regging ngaranna teh naon regging pan eta pan oh pan eta taraje ceuk si eta mah oh pan eta make duit wungkul nyeun panggung make papan make duit sih kumaha sih nyeun panggung make papan teh meunang nyewana make papan segala nyewa ya teh atuh bener teu panggung nyewa regging tataraje nyewa tenda nyewa kursi nyewa son nyewa pajujun konang nyawakeun aing jeung sound system ka bina-bina emang gue cowok sewaan urang ngadua heula keur Forum Komunikasi Pemuda Cibatu mudah-mudahan segala rupa nu dikaluarkeun ku aranjeunanana jeung masyarakat Cibatu boh pikiran, boh materi, boh tanaga ini rupa-rupa aya ngan milu we nyeun panggung teh cicing we keun eta teh aya fungsina maturan pokona ulah nu gore kabeh ge aya manfaatna gitu kan penting tadi nyeun panggung pasti eta mah cina kuleh eta teh aya fungsina maturan itu teh doakeun kabeh nu terlibat kana ieu acara sing diganti ku Allah beribu-ribu kali lipat amin ya Allah ya Rabbal alamin doakeun heula hiji Sukabumi mugia sing aman damai sentosa masyarakatna waluya pamimpinna waluya masyarakat sejahtera aman tina bencana tebih tina musibah corona tong datang ka dieu kolorna mah pekweng kege praktek teh naon mudah-mudahannya Al-Fatihah. Di mimitian ku doa da lebar Pak Bupati Pak Wakil teh panjalmi soleh nu haladir teh da mun teu soleh mah daratang atuh mending keneh nonton Cinta Samudra apa resep ningali si Sam si bucin udah bareuki ngomong sinetron mah ibu-ibu keur zaman Cinta Suci resep ningali si Monica perebut budak jeung si Marcel si Sandra mah ngajedog kayak geuning bari pika sebeleun judes gede amok tuh si Ece mah ka aing teh langsung main nuduh berarti sok lalajo atuh tabayun heula pajujun meni apa sok lalajo kitu nanya lain sok lalajo eta mah justifikasi ngejudge demi Allah aing can pernah lalajo sinetron eta geuning apal anak uing nu bungsu sok lalajo bebeja ka inungna direkam ku uing deh uing mah teu beuki naon sinetron sia mah aduh lalaki beuki sinetron ngerakeun
lalaki mah tong sinetron atau nu nyata-nyata lalaki mah kan awewe sinetron mah uing mah teu beuki sinetron Persib tak uing beuki sabab Persib mah nyata elehna nyata menangna nyata gitu beda eleh menang ya Persib aing atuh gitu eta mah nu kitu uing meresepna komo ka Persib ati kapungkur Pak Bupati abdi meresepna ti keur budak baheula mah na radio ngadengekeun tiluan 3 serangkai tanu hiji mah komo pika sebelun rukun iman teh 7 sia genep bal cek aing teh aing mah 7 nu ka 7 iman ka Persib cek lo teh bakatku cinta ka Persib pupujian salah ulah sok salat imah upami aya masjid mah pribumi atawa semah kajabi aya Persib mah kitu sia ieu teh mun teu soleh mamal kadarieu ieu teh. Ieu teh haladir ka dieu tapi ka tadi ceuk protokol berdesak-desakan. Hayang ningali Boy Junaedi ieu teh. GR gitu loh. Hadir ka dieu lamun teu soleh moal ieu teh zaman hadir teu soleh matak dimanfaatkeun ieu kasolehan sabab doa jalma soleh masuk diijabah ku Allah gancang. Matak tadi ngadoakeun keur Sukabumi kabeh kum timimiti pamarentahna Pak Bupati Pak Wakil Bupati tepi ka RT na masyarakat Sukabumi pada umumna urang Cibatu pada khususna forum komunikasi pemuda Cibatu leuwih khusus deui mudah-mudahan sing jauh tina balai para kana rezeki manfaat barokah dunia akhirat gitu pan ieu teh rupi tadi teh nu leumpang tadi aya nu leumpang ngadi aya nu panglempang na pangjauhna panglobana ganjarana dijamin ku uing sabab panglobana lengkahna taneuh kalengkahan loba abdi kana motor leuwih loba ganjarana sabab taneuh ka liwat katincak ban kabeh abdi kana mobil komo nu kana mobil mah opat ban lagi leuwih loba matak mun ka pangajian hayang loba ganjaran naik toronton meh 12 ban tong nabrak aing drone seteh hari wange ningali robot kita sok nyuruntul power kana hulu sakan tenan tadi ngobrol jeung ketua na bahwa ieu teh nyambut tablik akbar nyambut rojaban yang geus eta mah judul geus urang ngaji we supaya ieu forum komunikasi pemuda Cibatu daraek salat eta intina jengan lah bener teh ulah ngayakeun panggungna menibur megah pengajianana hebat tapi tara sarolat urang ngomong sholat teh aya namanya tong panjang-panjang teh ngajina jaba uingna gering jaba amplop geus ditransfer gitu eta inti nama jadi mal mungkin dibawa dicokot bae gitu tah jaba ditambahan ku si Wiro bieu tuh punten uing mah ka Wiro nyebutna Wiro Edan teu lain mah Wiro cager ceng teh Wiro Edan geus jadi haji ditanya tadi pan baheula ngaji di ditu oleh mutus safar ceuing kumaji di ditu make beno we beno teurat ceng teh eta tahlul teurat nah ceng teh gondrong keneh oh cenah eta we nu neuk tahlulna cenah haji tatanangan saeutik mun ku aing mah dibeakeun ceng teh buuk mate kena nurutan Gus Miftah cenah heuh ngajina atuh ceng teh ulah buukna wungkul geus urang kieu we mudah-mudahan forum komunikasi pemuda Cibatu sing jadi penegak salat nu salat sing beuki getol nu can salat daek salat nu can berjamaah sing daek berjamaah bedituna mugia anak-anak urang sing jadi penegak salat tadi ku Pak Bupati diterangkeun moal mungkin budakna soleh generasi akan datang soleh lamun urang api lain ayeuna doa urangna Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa Allah teh urang ngadoa ka Allah Gusti jadikeun abdi jeung anak turunan abdi anak incu buyut bawa jangawareng udeg-udeg ka kai siwur ka tucar mawur barapak galang pereng kurang lep buleneng hare-hare pika 12 turunan pika hare-hare jadi penegak salat tah doa urang isuk kuring rek dibahas tina TV One jadi ti dieu uing rek terus ka Jakarta da isuk siaran langsung di TV One dina Damai Indonesiaku isuk rek nyarita rumah tangga adalah institusi pembentukan adab dan akhlak untuk generasi isuk judulna lain promosi ngabejaan rek lalajo heug teu ge kajeun da teu ditonton kurang lagi loba nu nonton Damai Indonesiaku mah
Isuk saya nu ceramahna nu kasep enjing aya bilih ayeuna teu wareg enjing we nonton jam 12.30 menit gitu kan. Jangan lupa ya share, subscribe, like and comment. Guys, Jujun bet ngaduakeun kudu salat sabab nu ngabedakeun jalma jeung sato salat. Hiji waktu Nabi Sulaiman ngumpulkeun sato kabeh. Hiji-hijina Nabi nu bisa ngobrol jeung sato Nabi Sulaiman. Ditanya hiji-hiji. Pertama ditanya hayam. Yam, kok. Cager, kokok. Ari maneh sok syukuran ka Allah tara yam, kokok. Syukuran mana ka Allah kumaha aya kok nya memang hayam mah kitu mun hayam ngocoblak rawas ngan urang dia mangarti bahasa hayam. Nabi Sulaiman mangartieun mun ditranslate kana bahasa Cibatu mah kieu ceuk hayam teh. Abdi sok syukuran Nabi Sulaiman ka Allah, syukuran abdi ka Allah mah kieu nuhun Gusti abdi geus didamel hayam untung abdi ku Gusti teu dijieun ucing. Kadengean ku ucing, kasinggung tak ucing, malik ucing, cek hayam tenang atuh bray, santuy. Saya mah bagja jadi hayam, tuh hayam mah pan ayam bakar ayam, soto ayam, pan eueuh soto kucing. Cek Nabi Sulaiman geus cing tong ngamek maneh sok syukuran ka Allah. Oh sok kumaha syukuran maneh cing nuhun Gusti abdi geus didamel ucing untung abdi ku Gusti teu dijieun anjing. Kadengieun ku anjing dirana anjing nu malik ari sia ka aing teu pararugu. Tenang dog be calm, be quiet please dog. Urang mah bagja we jadi ucing sare jeung dunungan kasur dirinya kan sare di luar. Aya rampok ngagogok, rampokna boga bedil ditembak beja dulu maneh. Jeung Nabi Sulaiman geus tong ngamek anjing, maneh sok syukuran tar anjing. Oh sok kumaha syukuran maneh? Nuhun Gusti abdi didamel anjing, untung abdi ku Gusti teu didamel bagong. Kadengean ku bagong, eta bagong malik ka anjing. Ari sia naon anjing? Mamawa aing sia mah anjing. Sok aya di Cibatu nu kikituan ngomong. Ta eta teh berarti sia teh bagong. Mana sok syukuran gong? Oh sok kumaha syukuran maneh? Nuhun Gusti abdi geus didamel bagong, untung abdi ku Gusti teh dijieun jadi jalma nu sok ninggalkeun salat. Jadi zaman utara salat teh jeung sok ninggalkeun salat teh eta teh darajatna sarua jeung bahkan leuwih hina tibatan sing tarik eta nyebut bagongna si teh leuwih hina tibatan tah dangukeun para bagong sadayana. Ari pajujun ngageroan saha ngageroan jalma nu tara sok salat tong kasinggung. Kode pajun di dieu maya jeger ulah latari teuing. Sok salat tara jeger, tara jeger bagong. Gue urusan emang gue takut. Pengekeun aya nu beunghar pajujud, beunghar wah pangbeungharna. Salat tara beunghar bagong. Kade pajujun pamajikanana mana pamajikanana sekalian dibejaan ku aing naon sia daek titinihan ku bagong. Ih kasar si pajujun kajen da uing mah maluk kasar. Lamun si jujun maluk halus mane nu datang enak ge. Sok ulem Pak Bupati kahatur Pak Barwan Pak Bupati di haturana lingi di forum komunikasi balik Cibatu aya tablik akbar mubaligna kersana mubalik halus makhluk halus jago mun ka dieu. Coba Marwan, naon yang makhluk halus? Dia makhluk kasar. Dia mun ngomong narada kasar hampura. Amis anggap madu, pahit anggap jamu, dua nanage ubar. Jujun balik ngaji ti dia panyakit urang dia sing calalagi. Panyakit itu pangrujit na harapan Allah, lain corona lain.
Banyak itu pangrujit harapan Allah, lain SARS lain lupus lain autoimun lain corob lain, tapi jalma anu tara salat eta jalma nu pangrujitna di harapan Allah. Takade hidup balager para pemuda salat Oma salat mah angka hiji, amal sejen mah angka 0. Mun angka hiji dia ditancemkeun 0 karek bernilai, mun angka 0 ngajajar masing ti dieu tepi ka Cibadak, angka hijian mah ngagorolong ka ditu ka Cikidang. Di dieu teh jalma getos sedekah tara salat tuh hartian. Di dieu ka Mekah sarajit tara salat rek naon ka Mekah teh salat tuh hartian. Di dieu mah pajujun eta jelema teh bager, manis hormat ka sasabage tara salat tuh hartian. No dijajarkan masing loba angka hijian ngagorolong ka Pelabuhan Ratu ka laut hiji heula, nona hiji 10, nona 2 100, nona genep 1 juta, beki loba nona beki bernilai, nona 8 1 miliar, nona 12 1 triliun, nona 20 teu bisa macana gitu. Nu bakal ditanya engke dina kiamat mimiti teh salat kete ditanya ieu jelema nu hareupeun anjeun teh nu semampe teh ieu. Semeter tak sampai. Cuk wiro mah tadi akang jadi begang gering aing ceng ro salap 7 kilo leungitna ge. Bae meh hampangeun pamajikan ceng teh. Teh kete ditanya teh salatna jujur salat. Cek we ku malaikat pas dicek buku amalna salat karek amal si jujun nu sejen dihitung mun aya teh mah amal sejen jujun nu salat ternyata dicek eueuh ka laut amal nu sejen mah dihitung geus cilaka jalma tara salat makana diajar salat kasepnya ulah nonton wae gadget ulah ningalian we Mobile Legend tapi katara salat hayo we tiktokan sia entah sia nu karasukan. Ampun tekan ini eta TikTok. Pajujun osok tara aing mah sok ningali status baturan TikTok nanaonan ya ditanyo tim-tim tuh. Ka polisi pipilueun. Aduh, di Indonesia mah memang korban latah di Indonesia mah. Alhamdulillah tara kabawa latah. Alhamdulillah. Batur nyandung tara pipilueun aing mah tara latah. Moal Pak Bupati Abdul hiji. Salam baktos ka teteh. Di Kapungkur nuju Pak Bupati jadi bupati abdi ka Beijing sareng teteh sareng. Salam, insyaallah teteh bager, Pak Wakil oge moal, masuk nang candung geus hiji cukup, abdi ge hiji Pak Bupati Pak Wakil, abdi mah geus janji ka pamajikan demi Allah, mamah aya mah moal kagoda ku nini geus kitu. Ya guys, sepakat kita sholat semuanya sepakat? Bisa nucan sholat kewe Pak tapi malah resep keneh kikieuan ke lah geus rada kolot abdi mah sholat teh ke heula sakedeung eta ngomong engke uing rek nanya aya nu nyaho iraha poe akhir jadi teu apal iraha poe akhir kira-kira poe akhir poe kiamat heuh iraha poe kiamat teh wallahu alam da teu nanya ka Allah nanya ka maneh ari poe akhir iraha cing rek nanya tuh disitu bisa ngajawab aya nu apal isuk hirup keneh apa henteu jadi mun aya nu teu mun eueuh nu apal isuk hirup keneh apa henteu jadi poe akhir teh iraha aya ieu can ngarti keneh rada lola sia teh ning Pentium hiji boy teh mane geus bagi ieu geus just 4.0 mana masih kene talat kieu ngomong balikan deui aya nu apal isuk hirup keneh jadi mun eueuh nu apal isuk hirup keneh hirup atawa henteu teu apal isuk urang teh hirup apa henteu berarti poe akhir teh iraha
Pinter berarti poe akhir teh ayeuna aja tong ngomong-ngomong poe kiamat da poe kiamat mah pasti aya. Nah bet mikir-mikir poe kiamat pikiran ku maneh ieu teh poe akhir. Napa bet poe akhir ayeuna sabab maneh teh nyaho isuk hirup atawa cing rek nanya aya nu can salat isya ieu hata maneh teh teh gagabah ayeuna can salat isya kumaha mun aya paeh di dieu sia teh keun bae Pajujun da isya mah engke ge bisa jam 2 seuk sah teu bisa ngan aing rek nanya ari maneh yakin hirup tepi ka jam 2 ya ilmu ya ka kiai ta kade leungitkeun aya ulah sok loba teuing nerangkeun wayunda buta khiru salatil isya'i disunnahkeun ngahirkeun salat isya eta mah para ulama nu rajin tahajud ai barudak ayeuna boro-boro di akhir-akhir dihareupeun ge masjid bapak-bapak tara nolol ka masjid pan geus teh eraeun tah ku tembok masjid teh seuseuh teh geura beungeut teh kana tembok masjid uyuhan. Balikan deh, jadi poe akhir teh mata ulah sok diengke bisi tetepi ka ari engke teh iraha tuh pinter ari engke teh iraha engke teh ayeuna ceuk tadi eta mah tuluykeun ari engke teh ayeuna ceuk pan tadi teh ngaromong jadi Pajujun teh jadi iraha engke gening ayeuna engke teh untung nu ngobrol tadi sore tapi ka ayeuna hirup lamun tadi asar ngobrol maot maghrib berarti tetepi ka ayeuna matak hirup teh tong diengke-engke salat tong diengke-engke kudu dur cong ulah cong dur bedung ngong azan Allah adan mana tah adan Jujun adan Mekah mah leuwih alus atuh beda jeung adan Cibatu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar teh aki-aki nu ada nama tak sing karunya jang sia teh ka aki-aki ganti nu ada teh budak ngora pan budak ngora mah sorana alus keneh komosok jadi nyanyi ongko bisa nyanyi daripada pakai nyanyi terus coba pakai azan sorat teh ngan kade adana tong paili jeung lagu dangdut kena suka dangdut di pos rona oh iker santai ayo adan disarwakeun ayana salat hayya 'alal falah teu baleg ya nu ngobrol aki-aki porah ka kuring Pak Kiai cenah aki teh rek curhat sok ceng aki curhat rek curcol meunang curhat colongan aki teh adan cak unggal subuh nu datang ka masjid dengan tiluan we cenah aki-aki deui babeutaran aki cenah rek malodar we cenah tiluan meuni iraha cenah aki teh hayang masjid teh pinu kumaha carana nya Pajujun ari aki adana jam sabaraha nya subuh cenah jam 4:30 salah atuh ceng mal pinuh mun hayang pinuh masjid adana jam 8 isuk-isuk Pajujun mah jiga nu gelo atuh cenah ke aki dicarekan alus meh aki dicarekan ke mun aki dicarekan jawab ku aki kitu-kitu cakakak si aki seuri dasar tukang heureui ku aing we dinyakeun aya cenah aing keur teh adan si aki jam 8 da bener pinuh ti mimiti lurah pi ka hansip datang ngabring ngan kabeh nyarekan ka si aki aya teh gelo ada naon jam 8 jika nu gelo ngerakeun lembur kaden malik sia ge nu gelo teh aing apa sia ari aing tadi adan subuh sia teu naronol ka dieu teh darata giliran aing adan jam 8 sia ting torojo rek salat naon ari sia ka dieu sekali-kali da kuring ngadua teh sing jaradi jalma nu sok sarolat di Cibatu atos Pajujun abdi mas salat nya esok abdi mas salat Pajujun
Salat abdi mah saminggueun. Kumaha salat saminggueun? Usolli fardhu maghribi salasa rebo kemis jumaah sabtu minggu senin teu bale guys ya. Alhamdulillah Pak Jujun sok salat di dieu mah alhamdulillah. Kukuring ek dituluykeun mun bisa usahakeun salatna di masjid berjamaah keur lalaki. Sabab cek Nabi teu sampurna tatangga masjid angin salatna kudu di masjid. Kitu dawuh Nabi teh. Sahabat teh nanya, "Ya Rasulullah, anu nu dimaksud tatangga masjid teh saha?" Kumaha Rasul dadawuna, "Kullu man sami'an nida." Sawae jama nu ngadenge sora azan eta teh tatangga masjid. Tarajo nu lolong, abdi mah lolong Pak, ya Rasul, kenging abdi upami dirorompok salatna menta dispensasi da lolong. Cek Nabi, kadenge keneh adan ka imah maneh ka kuping satungtung sora azan kadenge keneh ka imah maneh salat maneh di masjid. Eta teh kanu lolong. Komo kanu bentak, mangga di dieu sabar urang nu lolong. Nu lolong wae satungtung kadenge keneh sora azan kudu salat di masjid. Komo nu bareunta. Tapi nu bentak ge meunang teh ka masjid asal syaratna torek. Teu ngadenge ada. Da tadi ge satungtung kadenge keneh sora anu torek mah teu kadenge meunang da teu kadenge. Ngan ayeuna mah loba jelema tarorek emang. Uing boga dongeng. Baheula uing mah sok diganggu jin teh ti leuletik da jun. Nanti leuletik sagede kitu diganggu tarasieun sabab doktrin pun biang ka abdi mah pembuati kuat. Bungsu mun teu pati jangkung beakeun si susu ieu. Abdi teh anak ka-7 bungsuna. Jadi mun ningali teu pati jangkung beakeun si susu, da susu sesa. Panu cikal mah jangkung gede atuh. Wah nyusuna ge kieu mulun. Ini mah ka-7 geus kieu. Tak abdi mah seurencangan di Cisaat, seurencangan kuliah. Abdi mah baheula leutik tepikeun ka lulus sarjana teh. Begitu lulus sarjana nikah. Begitu genep sasi lulus sarjana dipirang nikah kupun bapak. Nikah mimiti. Net awak teh naik ngalintuhan. Naon sababna ngagedean? Susuna weuteuh. Anyar jeung cocok susuna. Ucu bungsu ja bungsu ucu teh bungsu. Ucu tong sieun ku juri. Manusia mah leuwih mulia di batan juri. Siga uing enak ka santri uing di Al-Johari. Tong sieun ku juri. Pasok aya santri nu nyingsieunon. Aya jin-jin mah sia jin-jin sia digeungkeun subuh gahara rese ceng berburu aya jin sia meureun. Mun aya jin ceng teh diuhar mun aya jin surakan. Mun jin katingali surakan. Deuh. Cenah goib sia mah tapi katenyo. Lah. Gitu. Ya ngabejaan ka urang Cibatu mun anu kasurupan tong dijampe-jampe dicepengan sangaran maneh kayak gagayaan kayak mun aya nu kasurupan asupkeun ka ruangan kunci tinggalkeun ku sia tinggalkeun engke jina teh bisa show off force rek ngomong ka saha rek tang 10 menit keketrok tok 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 buka sabi geus sadar gitu terus daripada dicepeng sukuna ditempo panonna saha made abi mah teh rompeot capek-capek sugkeun ringkep ku sia kunci we antum ge juri jeung sa ngobrol jeung angin eta teh ngahajakeun teh loba gaya teh sabab di karabirarium teh bejanya eta ilmu ti aing teh bejakeun uing baheula aing diganggu jin ti leuletik teh sieun aing lah mun aya jin tong sieun ceuk emak teh Allahumma fil warahmah wa'afil cek mate kieu kumaha aya jin kumaha ngadoa we hidup doa naon anu doa nu apa we naon baca da bener atuh begitu pasangrok teh can bisa doa naon da keur budak nu arek dahar dibaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar da kabur jin teh sigana eta cek jin ti saprak aing jadi jin aya jelema rek ngahakan aing kieu ya jangnya mane mun aya jin tong sieun heuh maca Allahumma barik lana lain eta nu rek kadongeng teh masalah eta. Jadi uing caritana mun di pasantren baheula tara sare di kobong Pak Jujun mah. Di masjid we sare teh. Kadang-kadang ajengan kenerangkeun sare gitu maksudnya. Jadi lamun batur barali ka kobong aing ditinggalkeun kitu maksudna mah.
matak jin teh sok ngagaranggu gitu. Tarojol jin teh nyarupakeun budak ngorok kasep make batik aya tarojol jin 7 marolota dah teh sieun baca ayat kursi karek di kali maca da nyingka jin anu genep teh nu hiji molotot ieu mah banal ceuk aing bacakeun ayat kursi ka genep kalian molotot keneh baca di ka 7 kalian geus sudah swak tah ai keur ka 7 kalian maca keur mah swak tarojol teh nu genep daratang deui swak aing boro-boro hiji nyingka nu genep daratang deui sugan trek naon pe teh gustur nu hiji bari ngomong punten ustad ieu mah torek. Jadi ternyata boro-boro jelema jin oge torek mah teu kadengeun tuh teu sieun ku ayat kursi matak mun aya urang Cibatu ngong adan ngajar dog we digogobrog teh jin torek. Tadi dawuh Rasul kumaha satungtung sora azan kadenge keneh ti masjid salat anjeun ka masjid. Mudah-mudahan bada ieu ngaji Allah mere hidayah nu sok sarolat di imah ka masjid. Ka ustad ulah bosennya ngajak jalmi ka masjid. Tuh di Tasik di Garut aya ustad wah ngaliwat ka imah haji. Haji mun di imah Haji Wiro meureun kitu nya. Haji, hayu urang ka masjid. Sok we ka masjid. Urang mah di dieu. Isukna diajak deui, "Pak Ustad, Pak Haji, urang ka masjid salatna." Nah, meni cerewet ustad teh. Sok urang ka masjid mah tuh. Da di geus sarua salat. Tapi anger ngaliwat ka dinya Pak Haji, "Yeuh urang ka masjid astagfirullahaladzim." Ustad teh meni kabila rewel-rewel amat. Kumaha aing mah ka masjid teh oge. Anger we ustad teh teu bosenan isukna ngaliwat eueuh si Pak Haji teh barang datang ke masjid ternyata Pak Haji geus di masjid. Lain alhamdulillah innalillahi rek di salatan geus ngajelepeng jeung geus modar. Jadi ka masjid teh ngadaguan rek di salatan wae euy. Da masing supir angkot ya mah di salatan dina angkot moal. Tukang macul mah di salatan di galengan moal bener teh. Salat mah pasti salatan di masjid. Matak yeuh ka masjid yeuh. Jadi beres ngaji ayeuna urang ka masjid salatna satuju. Itu jurungkeun salaki ka masjid cek odah. Cek kokoy. Cek ai, cek imah, cek nining, cek titin. Cek nok aya, cek wati aya. Kita ka masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Toel ku maneh salaki teh Pak. Tu adan. Cek salakina heuh adan cek sadangdutan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kadi itu gerak ka masjid moal. Rek ka mana? Nyarek salat urang ge. Di mana salatna di imah? Pan lalaki mah di masjid, awewe di imah. Bapak rek di mana? Di imah. Berarti bapak awewe atuh nya. Nya atuh yeuh make mukena salatna. Kagungan mukena 2 di bumi Ibu. Nah, mau pamit teu kagungan meser hiji deui kamot caroge salira nu salat we di gogobrog. Atos pajujun ku abdi dikitukeun teu ngarti wae bom. Lamun dikitu teu ngarti wae ancam ku maneh Ciwati. Sok sia bapana ka masjid moal mun teu ka masjid mah dibere deui ku mah. Ngagurubug tah lalaki teh dibere deui mah gagabah. Langsung saged dah. Oh, rek init ka masjid, barang rek ka masjid bret hujan. Mah hujan. Ulah cicing, yeuh payung. Poek baterai senter da ceret mau salin da leueur itek pinu tambah sigit di Cibatu lamun kitu mah bener tuh. Ieu mah kadang-kadang nusok jadi setan apa majikanana. Allahu akbar, Allahu akbar. Ma reka masjidna ge geuning hujan bari nage atuh hujan mah bapana di imah we dasar wae. Keur mah hoream anu ngadukung balik kanan. Gerak. Gek we diuk atuh. Ayo mah nginum mah, nginum. Kadon diasongkeun cai ku pamajikanana, nginum. Nginum, oke nyepertikeun. Ari peste pareum listrik, ajak setan teh. Lanjutkan dengan episode berikutnya. Mimiti. Mah, dia, naon Pak? Dia, naon? Beak caina? Teu ka dieu sing deugeut. Naon mah kurang caina lain gek dieu. Nyeh naon? Mah hujan angin dodar gelap.
jabat poek listrik, jabat tiris, tamat tiris lama nitip curug karena bujal. Asupkeun curug nanti karena bujal pamajikanana pan poek teka tempo. Cek pamajikanan re bapana da imah lain bujal. Cek salakina tong cekcok mak ieu ge lain curug. Jadi salah asup. Nu asup lain curug kana bujal tapi cingir kana liang irung deh. Utek sia mah kana teu balai wae. Kumaha? Teu naon urusanana uing ningali jam didinya milu riweuh. Jam urang ditunjuk mau kudu bogana mas bulo masalah buat lo. Naon atuh ningali jam didinya riweuh. Sieun eureun eta teh goreng sangka tong sok goreng sangka. Sanorek eureun dicek di tadi teh ternyata geus 50 menit. Jadi tinggal 10 menit deui. Kumaha teruskeun? Capek moal. Saha nu capek? Kajen jujun capek. Karunya teu kajujun. Astagfirullahaladzim, Pak Bupati, Pak Wakil, kabina-bina kagungan rakyat teh meni kitu ka ajengan. Sikeun ajengan modar ge kajeun. Tuh cek si Maesa Roting ngagorowok tuh. Bae da dibayar meni kitu. Kabina-bina ngomong teh teh pos. Ya, surang terus ke. Parantos pajujun abdi salat syukur. Tapi abdi teh pajujun salat teh asa hampa wae. Ya urang taekeun tina salat syariat kana salat torekat. Ngaji. Mana salat syariat? Salat syariat mah elo jeung ungked. Mana elo? Babacaan. Mana ungked? Rakaat. Mana dalilna? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Di waktuna geus ditangtukeun. Mana kiblatna? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Tuh ka Masjidil Haram belah kuloneun Cibatu. Da Ka'bah ayana di Mekah, Mekah teh kuloneun Cibatu. Salat naon eta? Salat syariat. Di waktu-waktu nya. Cukup salat eta? Teu cukup. Lamun salat ge sadar salat syariat can tepi ka Allah. Boro-boro salat di Cibatu mading salat hareupeun Ka'bah ge can tepi ka Allah, karena tepi kana batu hideung ngaranna Ka'bah. Terus nu tepi ka Allah salat nu mana? Salat nu kadua. Non salat nu kadua, salat torekat. Ira waktuna teu mengenal waktu. Satungtung nyawa dina jasad kudu salat. Mana kiblatna? Allah. Rek di kebon, rek di kidul, malik ka kaler, ka mana wae kudu ka Allah malikna. Jadi tangtukan di belah kulon Allah ayana, di mana di dinya ya Allah aqrabu min hablil warid. Teu mengenal waktu keur cicing, keur nyupiran, keur ngising, keur rumah wadah, keur macul, keur jadi bupati, keur jadi wakil bupati, keur jadi hansip, keur jadi polisi kudu salat. Naon nu salat? Hatena. Ai salat hatena zikrullah, zikir ka Allah. Cek saha, cek Allah. Dina naonna Quran lainna Quran. Mana ayatna? Kayak urang baca diu. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa akimis sholat tali zikri jeung adekeun sholat keur zikir ka kami. Sholatna beres zikir nama ulah eureun. Zikir didinya lain wiridan maksudna. Wiridan mah geus sholat terus wiridan, beres wiridan paroho deui ka Allah, ta eta nu salah. Zikir didinya mah keur sholat zikir, meme sholat zikir geus sholat zikir. Naon nu zikir hatena matak zikirna kudu boga dua. Hiji zikir jahar nu diucapkeun, dua zikir khafi nu ditalkinkeun. Jadi mun kitu zikir jadi diucapkan bada salat zikir. Tapi eta bibir nu ngucapkeun zikir bakal aya eureunna. Sabab keur dahar oge bibir teu bisa zikir, keur nginum ge bibir teu bisa zikir, keur pidato bibir teu bisa zikir. Waktu pidato, waktu keur nginum keur dahar kudu tetep zikir. Jadi mun kitu zikir nu teu kahalangan ku nginum naon? Zikir hate. Naon ngaranna khofi? Ari khofi di mana? Nah hate. Kumaha carana ditalkinkeun? Matak cek dalil sabbatakallahu bil qouli sabit fil hayati dunya. Netepkeun kalimat Allah teh qaul sabit teh fil hayati dunya. Ulah rek paeh jeung geus modar
ajar netepkeunana, justru keur harirup netepkeun eta kalimat dina ruh. Ruh mana? Ruh jismani, ruh ruhani jeung ruh sultani. Matak aya talqin, baheula ajengan jejen di Sukabumi sok ngajarkeun talqin. Di mana guru ajengan jejen? Abah Anom Suryalaya. Abah Anom saguruna Abah Sepuh Syekh Tolha terus tapi ka Rasulullah. Jadi ajaran Nabi telin ajaran jelema biasa. Ngan jelema nu teu ngarti nyebut tarekat teh ajaran jijienan, lain jijienan komo nyebut eueuh ti dituna. Dina eueuh ti dituna siana can ka ditu. Kade ayeuna loba jurig nyiliwuri usan kalapetong guruna Google teh jeung Mbah Google. Aing ngomong sika nu pang pinterna sagala eueuh ti dituna. Ka aing ngomong eueuh ti dituna sia iraha ka ditu. Aya saha di ditu? Teu ngomong dikitukeun ku uwi. Urang NU mengenal jam'iyah ahlut thariqah al-mu'tabarah. Jadi mun urang NU teu ngarti kana tarekat mane dipertanyakeun ku aing NU na bawa NU kajajaden sia. Kudu diajar, mengpeung barudak ngorak keneh tong ngadagoan kolot jampe paeh teh. Geura diajar balik, memeh balik. Naon nu balik? Lain awak, da awak mah teu balik. Awak mah dikurepkeun balik di kana taneuh, da asana ge dijieun tina taneuh. Tuh bupati tina taneuh, tuh wakil bupati tina taneuh. Cok tingali kenteng, emang tina taun kenteng. Jadi bupati jeung kenteng teh adi lanceuk. Matak bisi bupati sombong karena jadi bupati na peda pejabat tiap poe titah salat cina tunduk nyium taneuh meh bupati apaleun aing teh dijieun tina nu ditungkulan ayeuna. Komo lurah atuh sombong komo sia RT. Ya nu keur ditempo ku kabeh ieu tina taneuh. Maneh nu didiukan teh teh adi maneh teh. Tina taneuh jadi saripati taneuh. Jadi we Cimani, tah ieu tina Cimani kabeh mata krek sombong naon atuh. Bupati, wakil bupati, sekda kabeh kepala dinas, camat, lurah pika nu keur ngomong tina Cimani. Ieu nu keur ngariung marolotot Cipejuh maneh teh kabeh. Dari tetes air hina kau dijadikan lalu engkau disempurnakan. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata, itu kesombongan. Jawa belinting gorowok seperti kompak. Itu kesombongan, jawab itu kesombongan. Balikan ya, terame balikan ya. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa, menunjuk orang tolak pinggang setinggi dada, itu kesombongan. Kompak itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang patut disembah oleh segenap alam. Tetot. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Kita di tukang tatalu erek musikan atau derset erek musikan mah. Ngomong derwe ulah kudu dititah tuh kayak mali bare amplop sia kudu dititah. Tuh. Eta teh lagu karangan pun lanceuk teh. Karoma. Lamun Adima deroma. Judulna teh setetes air hina, mun ceuk basa Cibatu mah Cipejuh. Urang teh tina saripati taneuh balik deui ka jero taneuh. Benar. Jujun Junaidi naon dari apa Jujun? Dari saripati taneuh. Matak tong sombong sia teh Jun. Da kabeh oge tina tan musing kasep lempereng koneng siga Asrop ini dikubur kamari. Asrop Sinclair BCL Turana. Karena tanahnya Jujun
disemput, dijaga, dikawal, make polisi nyungnya tong sobong jujun eta tong gede hulu bisi asup helm gede teh hulu. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menerima jadi santapan cacing tanah. Teo 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 gitar ku baham we lah. Jadi santapan cacing tanah hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Mata awak mangan balik kana taneuh nu balik ka Allah mah roh ai balik ka Allah iraha tong ngadaguan pae ti ayeuna balikeun matak Abah Anom ngajarkeun talqin dilajengkeun ku Abah Gaos ayeuna penerusna ngajarkeun talqin ditalqinkeun kana ruh jismani kana ruh ruhani kana ruh sultani mengke ruh kudsina teu macet mana ruh jismani ta ieu jismani keur malorotot ka uing teh ruh kontrakan jismani geus bea kontrakan mangke tita kaluar mun teu bisa kaluar dititah ku Allah petugasna nu bakal ngadudutna Ijroil ngaranna gitu. Awas ngaji ya. Jadi aya nyanyian aya ngajian kan ada laguna ge lagu pepeling pan aya lagu teh lagu pepeling aya lagu teh eling sok aya ngomong kieu ke uing ngomen jujun mah nya bawaeun ngajina teh nyanyi we da sia mah paleba aing ngaji teh ngadengekeun paleba aing nyanyi sia konsentrasi jadi kitu ngomongna dasar belegug sia mah mun aing rek jadi penyanyi mah jadi mubalik aing daftar jadi penyanyi si kasih Lesti atuh insyaallah aing eleh sok aya we komen jelema cucunguk nu sentimen eta teh kitu kan jujun mah bawa nyanyi we da sia mah palebah nyanyi curinga palebah ngaji malengos nyanyi atuh aya aing ngaji bawaeun bawaeun teh kan jelema nu malaweng aing mangalaguna ge lagu pepeling lagu Roma makanya saya mah tara lagu nu lieur ti parurugu goyang domret di lagu kentara aing mah kamari wungkur resep kana lagu kemarin eta mah beda deui da rada baper kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu kini tong make nu kitu siapa teu merenah ta eta siapa teu muka dohal teh lagu kitu make kosidahan magadir karek make eta kopak-kopak ben cabok gitu Tina kola jadi totos teh cicing muncan ngalagu mah tong ganeng rupa we sia tadi jempe ku aing dititah tuluy we motah siapa nu teu perlu dibeki sekali itu nya sia teh jabrig we pokona mah nu teresep ka uing ulah sok ngadengekeun geura balik sakitu mun resep dengekeun ulah ngadengekeun saya udah 3 kali ikut pengajian Pak Jujun bawaeun aya teh lagu we siapa pernah ngalagu ngadengekeunana sok komen teh kira-kira bawaeun tong datang mantong resep onang deui resep tong onang deui gitu aja korepot ceuk Gus Dur teh pan kitu geus da kieu uing teruskeun lagu teh uing mah laguna lagu pepeling lagu pepeling lagu teh eling hayang apa contoh lagu teh eling ayo nyanyi lagu ieu eling eling umat ta eta coba lagu kabehnya fokus kan waktu asar fokus awas ayo bareng
Eling eling umat muslimin hayo orang tahep eta contoh lagu teh eling teh wayah kieu ngajak salat asar teh eling siapa apaan jujur mah tadi ngomongna fokus karena waktu asar fokus tak perhatikan itu asar lain si mau wayah kieu ngajak salat asar teh eta contoh lah aduh ya jadi balik deh mana rujismani eta la ilaha illallah tetapkan sabatakallah bil qouli sabit man kalau sabit la ilaha di mana fil hayati dunya dina kehidupan dunya na ruh jismani ruh rohani ruh sultani mereka bae hirup dipakai zikir ke Allah balik terus ke Allah da balik ke Allah mah lain ku awak datang ke Allah malin ku awak tapi ku naon ku hate wajah abi qalbi munib Quran talin Quran jadi mana nu balik ke Allah teh nu hatena zikir khafi tiap detak jantung na zikir ke Allah masing maneh hirup kene tapi ieuna nya masih kan eta balik lain nu paeh nu balik teh da masing paeh oge ari hatena teu balik mah teu balik ka Allah kana taneuh we roh ting ka Allah ting ka mana mata kurang mah balik ka Allah teh ti ayeuna salat naon salat thariqat naon salatna hate keur salat lohor 4 rakaat salat balik ka Allah hatena da awakna ungked-ungkedan hatena ka Allah da salat ringkig mah salat ungked ngan ukur tepi kana sajadah can tepi ka Allah 1000 rakaat ge sok salat tamal tepi ka Allah kana tepi kana sajadah tarang mah bener teh matak tarang hideung tong sok loba gaya tukang tahajud perasaan guru aing ge tahajudna abaan mah ti baheula teh hideung sabab da empuk da ciri ahli sujud mah asar sujud malin tarang hideung soleh nu tadina teu soleh jadi soleh nu tadina kopet jadi dermawan nu tadina sombong jadi handap asor eta asar sujud talin tarang baturan aing oge teu hideungna tarang tara salat eta mah ti dagor keur ngojai kana batu di Cihariang hampura lain nyinggung kan tarangna hideung syukur insyaallah urang husnudzon nu tarangna hideung sok sarolat tahajud tapi teu kudu jadi ukuran eta tukang tahajud da loba nu tahajud getot teh hideung da tarangna teh hideung da empuk sajadahna uing di imah sajadah empuk embung aing mana sajadah nyeri komo sajadah ieu pasti tere hideung ya sajadahnya tamunna sajadah ieu pasti tere hideung tarang sajadah empuk mah ngeunah sujud teh sakieu tabusana lep geunah teh hideung tarang da ahari sujud malain tarang naon kalakuan tapi ka Allah can tarang tapi kana sajadah paling banter tapakna hideung can tepi ka Allah mah nu tepi ka Allah naon qalbu nu tepi ka Allah mah lain awak babacaan mah komo can tepi ka Allah karena tepi kana ceuli sorangan paling mun imam ka tepi kana ceuli makmum babacana siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dijawab ku makmum amin nah sababna ngajawab sabab kadenge jadi karek kadenge ku ceuli makmum gitu jadi kudu boga salat naon salat qalbu nu mal eureun sageus assalamualaikum terus salat ta salat eta nu bisa mencegah perbuatan keji jeung mungkar jelik wa ayatna inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar sanyana salat teh mencegah perbuatan keji jeung mungkar matak loba jelema salat tapi maksiat beuki keneh da karena salat ungked karena salat gerenyem lamun salat nades jeung jero mah nya mah jadi nyeun mungkarna ge da nyeun mungkar inget hatena ka Allah mah jadi lumpat ini akhafullah da Allah na terus berjalan hatena gitu talkin teh mata geraneangan guru mursyid nu bisa neuneun Allah na hate karek diajar salat mesin kitabna 8 warga kiai can boga eta man can boga karek boga HP alus kiai nu 8 kitab 8 lomari kitabna teh can aya pulsaan masing HP na alus ya pulsaan mah hanger we mah bisa pakai telepon karek bisa pamer we alpiah na gorolang
kasron ka zikrullahi abadahu yasur. Jadi pikiran nah Ibnu Malik bet make zikrullah contohna. Kan bagereng nerangkeun beta teh rafi sobi dhammin wansiban fatan kajur kasron ka zikrullahi abdahu yasur. Nah bet nyontokeun zikrullah. Emang Ibnu Malik lain sufi, ahli tarekat Ibnu Malik teh. Urang bangga santri maca alfiah asa panghebatna. Eusina alfiah teh apalkeun jerona. Lain ari alfiah ditalare salat lohor satengah hampir rek asar. Alfiah nasira jamul ditamul ai subuh kaberangan. Tahajud molor wae. Di SMS ku Allah teu hudang gua diblokir ta nomerna. Da alus-alus ting handphone poho kana pulsa. Bangga we ku alfiah, bangga ku jamul, ari pulsa teu gablek elek keneh ku tukang beca di hareup teh. Bari hatena nyang hareup eta mah HP nu 300.000 nu ti beubeut 3 kali make bedi bengker deui make karet. Jalan keneh ngan pulsana loba. Awas, batak ilmu cantang tuh nepikeun maneh ka Allah. Kiai cantang tuh tepi ka Allah. Da bar si soge ulama gede wali. Tapi poho mah hatena tergelincir ku setan pan jadi suul khotimah. Matak tong sombong ku ilmu, tong sombong ku disebut kiai, tong sombong ku beunghar komo tong sombong ku jabatan mah eta aya tungtung napaina ger pilkada deui. Cantang tuh pamarwan deui, mungkin wae pamarwan deui, bener teu? Doakeun yang terbaik, bener teu? Da jabatan mah KBG aya teu batasanana, totot naon tah? Patwal, nuju ngawal naon mobil Mercy, san mobil Mercy Bapak Bupati. Genep bulan kemudian, totot, naon tak patwa, nuju ngawal naon mobil tahanan, san ditahan bupati, nu kamari di kawanna Mercy, pan bisa. Genep bulan kemudian, naon tak ambulans, san mongot bupati, nu ditahan tuh. Kau mau si Jujun bangga ku Kiai Haji Jujun, balaga. Pengawasan disangakeun ku Bapak Doktor Kiai Haji Jujun. Geus pae mah eueuh ngaran doktorna eueuh ngaran kiaina eueuh ngaran jujuna. Di mana mayitna? Sakitu pertanyaan batur teh. Bade dikurebkeun di mana mayitna? Eueuh ngaran jujuna ge geus eueuh tah 5 menit ge. Asrop ayeuna aya disebut deui teh eueuh. Nu dilobakeun main omong BCL we ngaromong maneh. Kasahang ke BCL kawin deui mah karitu sia teh nyaho teh mah. Ngan ulah sok lo gede teuing angan-angan damal daekeun. Tak kitu ya ngaji nya tuh matak komo lamun kiai ngaji na timu santrina loba kitabna 8 lemari. Contoh di Sukabumi tong jauh-jauh almarhum ajengan jejen ya bang ngurus jerona we eta mah atuh HP alus pulsa loba eta. Kitu hadirinya makana sok di Al-Azhar ya nama sholatna dua nana meh sholatnya mencegah perbuatan keji jeung mungkar ulah STMJ sholat terus maksiat jalan ongkos sholat jeung tatangga ribut kene sholat da ece mah eta kana MBK beuki kene Bang Emo dihakan kene mau poe tinggorwok saya berjanji sia sholatna nahaon riba masih kene dihakan. Nah hanya Pak Jujud begitu atuh baca ayatna Utslu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Allah gitu. Mun Quran Allahan, mun lain Quran tong di Allahan. Balikan deui ah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ma kana ma yarshabun. Tong di alohan eta mah lain Quran Gusti ceritanya mangkunang ka warung mayar sabun aloh. Pasang celina atuh. Nu bieu mah nu terakhir mangkunang. Banyak Quran mangkunang satu. Ka warung mayar sabun. Masih kena di alohan si mang ngaji teh liwar.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji jeung mungkar. Jadi kuluna mah jelema salat teh eureun keji eureun mungkar. Tapi geuning salat ongkoh keji beuki mungkar osok. Naon sababna? Ayatna can tamat wala zikrullahi akbar. Jeung ari zikir ka Allah eta nu leumpang gedena. Jadi nu halangan kejina mah ungked-ungkedan gerakan salatna, tapi hate nu zikir ka Allah. Beres salat syariat, omat zikirna tong poho ka Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, adekeun salat ke zikir ka kami. Salatna beres, zikirna terus, insyaallah jadi penegak-penegak salat. Amin. Sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.